Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dagu sadayana urang masih kena tiasa patepakna deui tiasa sasarangan deui sok sanes mung di Comantara ngalangkungan channel Lenok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng katunda dina dinten kamari jejerna nyaetana budak hideung. Mitra-mitra mohon karaya aukok dina dinten ayeuna teh insyaallah neraskeun bagian anu kalimana mitra-mitranya. Mudah-mudahan kana acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana. Dimana we ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mingkat cinta termingkat resep kana seni budaya Sunda tengah-tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumandara ramang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan pamindamang mah eta pisan anu diharepkeun siang sinaraungina atuh kana nuju teu damang galingging panas diri urang didoakeun bae ku sadayana mudah-mudahan anu nuju teu damang sing engal-engal didamangkeun di ku Allah Subhanahu wa taala. Mitra-mitranya atuh anu nuju ka tunggaraan urang didoakeun bae ku sadayana mudah-mudahan anu nuju ka tunggaraan anu nuju ka musibahan sing engal-engal dipulihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mitra-mitranya mohon para mitra kaum dangu sadayana tong hilap anu teu can subscribe mangga di subscribe heula, nu catat like mangga di like heula, di sharekeun ka media sosial. Anu bade ngaktifkeun sapertengna oge mangga katun aktifkeun sapertengna mitra-mitranya mohon anu bade ngiring gabung kana channelna Lenok Salto oge mangga katun klik gabung wae bana. Supaya channelna tetep aya teu teh samasian hiburan-hiburan anu langkung jadi kanggo mitra-mitra sadayana. Atuh anu bade ngadukung ngalangkungan dana mangga ka 08 hiji 22 hiji 552 550 mitra-mitranya mohon. Para mitra kaum dangu sadayana pada tunya kolong tiga waktu sepina mitra-mitra mohon kalarasan tidak dinarain nanti live streaming jantan ngupload wae mitra-mitra mohon payaran bumi pada biasa we na terlas teh gini mitra mohon pada aya angin mitra-mitra lah saya angin mitra-mitranya mohon. Para mitra sepertinya kolong tiga waktu semangat orang lajengkeun wae kana dongeng sudana wilujeng nanggukeun wilujeng mancok dina hapena sewang-sewangan brung mitra-mitranya mohon. Para mitra kaum dangu sadayana sideung dina waktu ayeuna tang teu rame mandi caceleukeuteukan manehna mah bungah katingali tang teu rame sadeungkeun jalma-jalma dina waktu anu lainna musuh-musuhna berorah bungah najis nu aya tang teu rame mitra lantaran bau hitut anu kacida bisa nyariarana kana palebah irung napikakeun teu bisa dibendung dina waktu ayeuna. Kulajar, bunuh kau, bunuh. Eta tang teu mitra-mitra ceuk anu ngaranna nyaetana Danakara atanapi Damakara mangrupakeun pamimpin samurai dina waktu ari tang teu mitra-mitra anu nyesa kur sakadar genepan deui tang teu mitra sadeungeun anu lainna mah kabeh oge tang teu jalma anu leuwih ti 30 urang teh anu nyesa kur genepan sesana kabeh luka mitra-mitra nyaetana ku daun kelor jeung daun buah anu mana ditebarkeun ngagunakeun ilmu panamuh jampe pamake ilmu buhun anu di cangking nyaetana ku budak leutik anu ngaran Baskara mitra-mitra. Kunaon maneh teh nepikakeun irung hideung? Kunaon maneh teh tapanon nepikakeun simut pare? Uy wah ieu mah. Cek Baskara tang teu mitra-mitra bari engkle sukuna sedengkeun letahna tang teu mitra-mitra anu katingali ngelel di waktu ayeuna
atau puguhnya we da makara dina waktu tang cara mitra anu geus teu hayang loba omong tang cara mitra bari tang cara babekis lantaran irungna tang cara anu kapinuhan ku bau nakarana dina cara tapi tang cara rasa bau dina waktu ditahan we ku da makara ngagunakeun ilmu kamampuanana sanajan tetep ngahiliwik tang cara dina waktu ayeuna sabab ieu tang cara nyata si hideung teh ngagunakeun ilmu hitut tang cara mitra anu disebutnya nyata ajian hitut seuneu mitra kan udah jalan mana hidung gitu jadi lamun hitut teh ngagebur itu jadi sebutnya tehnya ajian hitut seuneu we si kentut api ka seuneun mitra para mitra kaum dangu sadayana waktu anu tangtuna dina waktu ayeuna anu nyarelek beuki ka peuting wae mitra da makara dina waktu tang cara mitra ngagunakeun sakumaha kamampuan manehna dina waktu ayeuna bener-bener da makara anu ngamuk mitra harita da makara tang cara nuluncat blesat awakna dina waktu tang cara ngagunakeun samurai na tang cara mitra lamun ku jama biasa nu teu ngagunakeun ilmu panamu jampe pamake make tanaga atara pinyatana kurus sakadar panon lahir hungkul jelas nakaranan gerakan eta tang teu jalma gerakan eta jalma tang teu mitra Ajajab naon neng? Hah? Lah, ada apa di sini? Oh, dak nu badak dina waktu ayeuna tang teu mitra da makara anu ngabelesat awakna tang teu mitra sedengkeun pedang oge anu geus teu kanyahoan tang teu kolebatna nu aya kur sakadar sinar beureum atanapi nyatana anu kaluar tina eta pedang mitra ngajadikeun jalma-jalma lamun temah aya nu ningalikeun tapi dawah eueuh nu ningalikeun soak we nu aya tang teu mitra moal aya nu wani ningalikeun sabab eta tang teu mitra nu gangasna karanan pasukan samurai dina waktu tang teu anu tang teu jumlahna 7-an deui mitra damara jeung genep pamimpin atara nyata genep anak buahna tang teu dina waktu anu nyerang bebeakan nyata ka budak hideung tapi da ngaranna ge budak hideung atuh tang teu mitra serangan damara anu gencar dina waktu tang teu bisa mampu dihindari tang teu mitra ku budak hideung gerakanana tang teu kacepet nakaranan budak hideung dina waktu sakolepat anu geus eueuh tina tangtunganana barang serangan-serangan damara dina waktu tang teu jeung anu genepanana anu nyebuk ngarah kana awakna tang teu nyata budak hideung arek dirancah tadi nama tang teu mitra damara anu kaget barang ningali tang teu budak hideung anu eueuh dina waktu ayeuna tangtunganana kudu ajar kemana budak hideung kudu ajar cek damara tang teu mitra senu lain anu genepan dina waktu rengah ringgeuh anu kabeh tang teu duges ngarti jeung paham bahasa Inggris bahasa Sunda kasabeuteuran mitra kalian pasif nakaranan sabab anu geus lila nakaranan tang teu mitra cicing di Sunda kasebutkeunana bahkan aya nu lahir di Sunda meuredan kitu kasebutkeunana mitra anu matak henteu saliwat mah dina logatna oge henteu mirip urang Belanda teh urang Jepang kadang-kadang aya nu tang teu we anu kental miripnya tanah logat Jepang tapi aya oge tang teu anu logat-logat urang we biasa kitu mitra para mitra kaum dangu sadayana damara dina waktu ayeuna tang teu mitra anu rurat teret ka kenca kakatu keluar kurang ajar ulah coba-coba ninggalkeun ieu tempat ulah kabur keluar harita nu seuri tang teu siga nu diaple nakaranan puguh we damara beuki amarah nakaranan bari rurat teret ka kenca kakatuhu tapi tang teu kakarage kitu dina waktu dengan blesat harita daun-daun anu merudul dina waktu anu ngarah kana awak-awak dan jalma dina waktu anu genepan jeung nu tujuhan tang teu kasub damara atuh puguh we damara anu ngarti jeung paham anak buahna dina waktu ayeuna tang teu anu gemprah teh kelantaran ante kulantaran eta anu matak bener-bener dina waktu ayeuna dampara daun ante damara anu waspada ngabejaan ka anak buahna awas hati-hati jeung damara tang teu mitra tang damara nu nakisan tang teu mitra ratusan daun anu merudul dina waktu anu dilemparkeun tang teu nyaeta ku naon ngaranna teh anu dilemparkeun tang teu mitra nyata ku si hideung mitra ngagunakeun ilmu buhunna kasebutkeunana mitra si buhun dina waktu cerelat si buhun tang teu mitra anu nangtung mancu dina tukang damara kasebutkeunana mitra damara anu mencerong tang teu kana tangkal kai di mana tang teu daun anu cikena dipake teh tina tangkal kai eta cenah nu aya di hareupeunana damara dina waktu tang teu bari taki-taki sok sieun deui tang teu nyatana aya daun
kelor anu tang cenah lagrag di kamanehanana tur nyerang kamanehanana dina teu ayeuna. Kurang ajar. Heh, budak hideung. Keluar. Cuk Damara dina waktu tang cenah mitra. Tapi budak hideung anu tang cenah eueuh dina tangkal kai, tapi aya tang cenah itu kangen manehna dina waktu cenah galak-galak budak hideung tang cenah anu seuri dina waktu na. Seuri teu boleh seuri jeung seuri we teh budak hideung teh mitra. Nanda uing mandi dieu har atuh dah uing mandi dieu Ret sararea tang cenah mah kompak ngareret tang cenah we kanu keur nangtung mancuh ditungkageunana dina waktu ayeuna tang cenah mitra. Damara ngagebeg reuwas dina waktu teu nyangka saumur hirupna manehna tang cenah we kakara mangihan jelema anu badal kawas kieu mitra. Damara anu kaget Damara dina waktu ayeuna ka anu muriding bulu punukna. Keur mah hideung boga kamampuan anu luar biasa nakaranan ngajadikeun Damara dina waktu ayeuna bener-bener anu leungit kasabaran tang cenah mitra. Hayang guna giru ngancurkeun ieu jelema tapi kumaha carana kitu coba mikir Damara. Damara nu neuteub seukeut dina waktu tang cenah mitra. Kurang ajar. Sangaran maneh. ngaran uing mah jelema ya bener nama euy. Kurang ajar. Aing ge nyaho lamun sia jelema. Tapi jelema hideung. Nyaho daripada bodas kawas maneh tapi ge goreng patut jeung bangecut naon mending kene uing hideung. Cek budak leutik dina waktu tang cenah mitra. Budak leutik gagaro tang cenah kana bujur dina waktu bari tatangahan mitra letah ngelel tang cenah mitra pogo we Damara nu amarana karanan anu tang cenah we anu nyangka tang cenah ieu budak leutik ngaledek jeung ngahinana karanan ka manehna mah jeung gagaro kana bujur segala rupa. Ngan sabrut eta parah dina waktu tang cenah nyata Damara anu nyerang tang cenah ka budak hideung anu dianggapna tang cenah budak hideung teh tang cenah mitra anu keur ngarasakeun bujur anu ateul dina waktuna bari tatangahan tur bari sumingir segala rupa tang cenah mitra. Sirahna budak hideung rada dengdek tang cenah mitra letana nu kumaha we jalma tang cenah nu kangeunahan amun ngagaro tang cenah kana urut bisul geuningan tang cenah mitra nu ateu semut kitu teh geuningan ateu begitulah gitu mitra gitu mitra. Tapi aneh tang cenah dina waktu barang diserang harita geus serangan Damara nu kacida pisan cepetna tang cenah mitra budak hideung sakolepatan geus leungit ilang tanpa karana nyaho irung manehna dina waktu mitra anu diwawalan ku budak hideung tang cenah dua curug tang cenah mitra anu asup kana liang irung manehna dina waktu ngajadikeun Damara dina waktu tang cenah mitra anu melotot panonna buncelik dina waktu tang cenah bodas teh katingali lantaran anu karasa dina irung teh bener-bener anu najis nakara nantang termitra keur Damara anu teu bisa disebutkeun ku kata-kata mitra masalah aya cabean segala rupa mitra kalau bae irungna teh meureun anu da nya kitu teh ada budak leutik pan sok tara bersih kadang-kadang ayeuna dilewekeun ka Damara atuh pogoh we Damara nepikeun harita buncelik eta budak leutik tang cenah di waktu dengan corelat anu geus eueuh tang cenah mitra Damara nu ngibaskeun harita senjatana dina waktuna harita tang cenah mitra sing horeng si mana horeng anak buahna tang cenah ditukangeun di waktuna anu sapada harita sapat huluna tang cenah mitra lantaran sabetan pedang Damara dina waktu ayeuna anu disangka budak leutik anu tetelat babaturanana dina waktu ayeuna anu rek nyerang tang cenah nyata ka budak leutik plus sora tang cenah geus Damara tang cenah nu kaget barang ningali tang cenah saha anu kumanehna tang cenah tigas harita beheungna. Kumandan anu sawarena tang cenah dina waktu anu ngomong ka Damara sadengkeun Damara nu nangtung mancuh dina waktu geuneuk beungeut tang cenah mitra budak leutik anu teuing ka mana dina waktu anu geus leungit ilang tanpa karana barang keur kitu budak leutik tang cenah anu seuri mitra kunaon euy eta teh nah maneh mah kalaka babaturan maneh atuh ai kitu teh aing mah euy kalaka babaturan maneh atuh nu paeh teh ieu mah Damara tang cenah mitra dina waktu anu amarahna karanan barang ningali tang cenah mitra saha dina waktu ayeuna anu geus ngancurkeun manehanana Damara bener-bener tang cenah mitra anu karasa nyerah mitra anu karasa bener-bener nyerah dina waktu tang cenah mitra tapi manehna era kudu ngomong tapi sanajan kumaha ge Damara dina waktu ayeuna mitra manehna ngaku kana kaunggulan tang cenah mitra
Karena kaunggulanana nyaeta musuh manehna anu ngaran nyaeta budak leutik si hideung teh we beuneu teu apa ngaran asli saha. Damara nu mundur ka tukang dina waktu bari ngibaskeun leungeunna. Sakabeh anak buahna dina waktu datang cenah mitra-mitra. Anu gempar kur sababaraha urang tang cenah mitra-mitra anu salamet. Sedangkeun salila mah salian eta mah tang cenah anak buahna anu gempar mitra-mitra. Anu perlaya dirinya kurang leuwih aya kana meureuntan 17 urangna anu geus eueuh nyawaan dina waktuena gara-gara tang cenah kelor anu dijadikeun tang cenah nyatana senjata. Daun kelor bener-bener anu dijadikeun senjata ku tang cenah Baskara mitra-mitra. Damara anu tang cenah anu mingpin dina waktuena tang cenah mitra-mitra anu ngajak mundur ka tukang. Mundur. Cek Damara tang cenah mitra-mitra. Damara dina waktuena tang cenah mitra-mitra anu terkena samurai tukang bunuh diri lamun teh mah eleh tapi di dieu Damara teu ngalakukeun mitra-mitra. Damara anu najis nakaranan tapi lantaran ngarasa penasaran ka ieu lalaki tang cenah mitra-mitra budak hideung. Dirina ayeuna moal kamayahan diri tapi dirina dina pikiranna arek ngalaporkeun sakajadian ieu tang ternyata ka anu jadi komandana anu ngaran nyatana Takashimura. Takashimura anu tang cenah we lamun teh mah nyaho anak buahna dina waktu ayeuna bakal turun sorangan. Kitu cek pamikiran tentang ternyata Damara mitra-mitra. Antukna jelema-jelema pasukan eta tang cenah mitra-mitra. Anu ini tinggalkeun eta pitempatan mawa anak buahna tang cenah anu celadera dina waktu ayeuna sedangkeun si budak hideung jeung warga-warga anu nyararempot nyari-ngalikeun dina waktu ayeuna tang cenah mitra-mitra. Anu kur bisa harita keting keureuceum we tang cenah mitra-mitra. Anu teu nyangka sacongo curug oge sacongo buuk oge lamun teh mah ieu tang cenah budak leutik anu ngaran Baskara teh mampu ngancurkeun sagala rupa tang cenah karaguan manehanana. Sanggup ngagemprahkeun tur maehan tang cenah musuh-musuh manehanana dina waktu anu singkat tang cenah mitra-mitra. Sedengkeun dirina mangrupakeun tang cenah mitra warga-warga dirinya anu geus tang cenah we para jawara lolobana mah tang cenah sabab dina zaman harita mah jalma-jalma teh anu tang cenah teu kolot teu ngora tang cenah mitra-mitra anu latihan ilmu bela diri. Pikeun naon? Pikeun naon ngaranna teh nyatana pikeun ngabentengan we tang cenah diri na serangan jeung keluargana katut anu liana tang cenah mitra-mitra. Kitu lah kasebutkeunana. Para mitra kaum dangu sadayana. Pasukan Damara nu geus eueuh. Nu aya dina waktuna tang cenah we ratusan warga tang cenah datang ka eta pitempatan. Sabab salah saurangna tang cenah anu keur nararongong tadi anu ngalaporkeun kejadian eta tang cenah mitra. Lamun para pasukan samurai dina mangsa ayeuna tang cenah we anu geus ancur sebagian. Nyatana ku hiji jalma hideung anu ngaranna tang cenah nyatana Baskara. Sedengkeun tang cenah we Pakuwu dina waktu ayeuna mitra-mitra. Pakuwu Mulyawan. Pamulyawan dina waktu ayeuna tang cenah mitra-mitra anu kaluar ti imahna. Anu tadina noong ayeuna tang cenah kaluar. Anu wararani sakabeh oge tang cenah kaluar sabab tang cenah ayeuna mah geus eueuh tang cenah Damara nu aya tang cenah bangke-bangke. Mayit-mayit anu tang cenah we anu geus dihancurkeun nya tang ku budak hideung dina waktu ayeuna. Sedengkeun budak leutik dina waktu tang cenah anu nangtung. Rek dikumahakeun ieu teh Pakuwu euy, Mang. Ek dikumahakeun ieu teh. Sabab da geus jelasna keranan ieu mah da geus eueuh nyawaan atuh da euy kumaha ieu geus kieu. Cek budak leutik tang cenah mitra-mitra bari neuteub nyatana Pakuwu dina ka Pakuwu dina cenah. Ayeuna mah wayahna we kudu dikuburkeun meureun euy. Bapak-bapak sadayana nu aya di dieu we ieu mah bantu kuring tang cenah dina waktu ayeuna kudu nguburkeun ieu mayit euy. Nya kapaksa kudu nyieun lombang anu gede. Kumaha? Sanggup? Daripada dikuburkeun Pak mending keneh ayeuna mah nyaetana dibawa we ka walungan gede lah. Pikeun dipalidkeun Pak. Meungpeung caina rada gede ayeuna.
Yakin caina gede gitu. Cek Pakuwu dina waktu lamun kudu ngali tang teu we nyatana wah. Benar-benar dina waktu tang teu we butuh waktu, sedengkeun lamun tang teu mitra jelema 17 urang tang teu dina waktu patoleksa. Pasukan pala samurai Belanda dina waktu samurai tang teu Jepang dina waktu tang teu mitra. Anu geus eueuh nyawaan anu rek tang teu nyatana rek dikuburkeun usulan cek masyarakat tang teu we mitra-mitra. Anu kudu dipalidkeun we lantaran kabeneran cai oge geus gede lantaran bener lah lamun nyeun kuburan mah tang teu lila nekeranan butuh waktu lah kitu meureun mitra. Wasulan om. Wasulat mah jumaah na. Lem nak kami sana teh. Pasti ya sudah. Para mitra kaum dangu sadayana. Antukna warga-warga didinya tang teu kabeh antusias dina waktuina pikeun nyaeta mawa mayit-mayit anu ngagalawer di garotongan tang teu mitra. Anu kabeneran walungan oge tang teu walungan gede teh anu memang teu jauh mitra. Barang nepi ka walungan bener we walungan teh tang teu mitra anu amul-amulan keranan. Sanggeus kitu mah teu anta parah tang teu mayit-mayit teh dina waktuina tanpa belas kasihan sabab tang teu manehna leuwih jahat tibatan bangsat kasebutkeunana mitra. Mayit-mayit sakabehanana tang teu mitra dialung-alungkeun geleuyung mayit-mayit anu jumlahna 17 urang teh tang teu mitra anu jadi korban tang teu nyatana kaganasan budak leutik anu ngaran Baskara dina waktuina tang teu mitra anu dipalidkeun. Baskara anu neuteub seukeut kana tang teu walungan dina waktuina anu katingali kiruh mitra nyatana ku cai ombak-ombakan. Anu mawa para mayit dina waktuina tang teu nepi ka mana meureunan ka mana we nyangsangna meureunan. Tapi yakin keranan eta cai teh tang teu nyatana anu ngajurus nyaeta ka laut mitra. Hampur ada uing malain arek ngamaehan ngan kulantaran tang teu manehanana dina waktu ayeuna lamun uing teu maehan pasti bakal payah tuh da uing kumaha. Keun bae lah. Da memang geus kitu kanyataanana. Geus teu bisa dihindarkeun deui ayeuna mah jang. Nuhun pisan kana naon rupa upaya jeung bantuan Ujang tang teu ka warga-warga di dieu. Pamugi Ujang oge tong waka mangkat ieu pitempatan mas sabab masih kena boga tugas meureun keur Ujang. Wayahna we Bapak Mardi meureunan Mang Mardi. Mang Mardi supaya Ujang tetep aya di ieu pitempatan. Ulah waka ka mana-mana. Nya ari kitu mah uing manyakeun bae heula atuh da keun we tadina masa tadina kitu uing teh hayang gura-giru ini tapi da da karunya atuh da euy. Karunya anak keranan atuh da uing nyakeun bae uing marek nuturkeun ka maneh Mang euy. Rek cicing heula di dieu asa menang kejo we uing menang dahareun. Perkawis eta mah jang wios we lah warga-warga di dieu nu nanggung kana naon kepangabutuh Ujang. Mangge sadayana di dieu we warga-warga di dieu kacida bisa nganuhunkeunana ka Ujang. Anu sareat mah tang teu rantos nyalametkeun mamang sadayana warga-warga di dieu kasebatkeunana. Oh, keun bae da memang kewajiban jelema tuh da eta mah meureun ada ceuk aki uing oge kitu. Boga ilmu teh tang teu nyaeta kudu pake nulungan, lain pake ngabangsat cenah kitu. Da uing gen lain gagah lain sakti sabenerna mangan peda we meureunan heuda. Baneh kitu kasebutkeunana uing katurunan pangarti beureunan ti aki uing kitu. Sanggeus kitu matang teu bring we sararea nu balik.
jalma nutang terawe dina waktu era nu ngararobrol laun teu gararahan lain kasebutkeun nami teh mitra. Sedangkeun tang teu di perjalanan dina waktu ayeuna tang teu aya sabaraha pasang mata tang teu nu ngintip kana tang teu kejadian eta. Anu tetela eta tang teu nyatana kelompokna nyaetana Kibarko mitra. Ari Kibarko mangrupakeun anak buahna tang teu mitra-mitranya Juragan Samha. Tapi lain Kibarko nu ngintipkan pada anak buahna we, anak buahna nyatana Kibarko dina waktu ayeuna. Pok harita salah saurangna nu ngomong bari Noel tang teu ku aya tiluan dina waktu nu ngadarepong tang teu nyatana dina rungkun-rungkun anu aya jajalan dia tapi tempatan. Ari eta budak hideung teh saha eta teh euy? Teu nyaho eta budak hideung teh bekat keteng-keteng teuing. Tapi tadi pas ningali teh memang eta budak hideung teh anu dihormat-hormat ku sararea. Sapertina eta budak hideung teh memang boga kemampuan anu luar biasa nakeranan. Cicing lah, ulah waka ka mana-mana. Naon ketakna di jalema teh? Eta jalma-jalma dina waktu ini tang cara mitra anu neuteub seukeut. Anu tiluan neuteub seukeut tang cara kanu ngabring dina waktu ini warga urang dinya anu sakabehanana tadi tang cara mitra pikeun sararea nyaeta pikeun mawa mayit pikeun dialungkeun ka walungan mitra. Jalma nu ngararobrol we tang teu we sapaparat jalan kasebutkeunana. Barang rek nepi ka pelbang eta pitempatan regah harita tang keur budak hideung tang teu eureun. Areureun heula euy. Mang eureun heula tong waka init yeuh. Budak hideung tang teu ditah eureun. Sedangkeun tang teu nyata tua kampung atawa tang teu sok disebutnya teh pakuwu we kasebutkeunana. Anu nanya, ke aya naon kitu jang make jeung kudu eureun sagala rupa. Pasti maneh teu apal nya mangnya. Lang urang teh keur aya nu ningalikeun ieu teh yeuh. Cek budak hideung, aya nu ningalikeun. Anya pugu oge maneh kuat herang panonna teh mang. Ngapana teh kadenge kuing oge. Sararea tang teu ting rareret. Sabab maranehna matang teu teu apal aya nu ningalikeun komo bari jeung kadenge ngapana mah di mana teuing nu aya tang teu keur suara angin we unggul anu tang teu ting karesek kana tangkal dina waktu jeung heosna tang teu suara angin anu memang gede ngablesat mitra. Tapi budak leutik ieu tang teu anu caringcing pageukan cing caringseung dina waktu ayeuna tang teu mitra. Budak leutik ieu bener-bener tang teu nu paham jeung ngarti. Si hideung anu tang teu dibekalan ilmu panemu jampe pamake kekuatan panca indera tang teu anu bener-bener kuat. Sabta pangrungu tang teu anu dipimili ku dirina ngajadikeun dirina apal. Sanajan manehna teu ningali tapi yakin dina waktu ayeuna manehna geus ngayakinkeun apal lamun dirina tang teu nyata keur aya nu ngintip leuwih ti saurang kasebutkeun mitra-mitra kitu nyaetana ceuk pamikiranna ceuk batina tang teu mitra-mitra Ki Baskara budak hideung teh. Para mitra kaum dangu sadayana. Sakabeh jalma nu neuteub seukeut tang teu mitra ka Baskara. Jang, nah bener urang teh aya nu ngintip. Bener wing mah teu bohong. Hayang ngadenge ge aya bakal disada. Cek Baskara dina waktu tang teu mitra. Anu mipit kurang leuwih tang teu nyaetana 3 daun dina waktu ayeuna mangrupakeun daun anu sisi jalan we nyaetana daun kalikria mitra. Apal daun kalikria? Apal daun kalikria? Tangkal kalikria apal? Henteu. Tangkal kalikria duit teh laleutik kitu. Eta. Kelor beda deui. Di dia tuh. Dia diukna. Tanggal kali kriya sok dipake pager gitu. Saya tanggal kali kriya. Oh, ini beda deui. Sok pake parab domba kadang-kadang ya. Tanggal kriya mah.
Para mitra kaum dangu sadayana. Sararea jalma anu neuteub seukeut kana ketakna ieu budak leutik rek kumaha kasebutkeunana. Leungeun anu kolep anu kilat na kana tur leutik dina waktu tang cara tur katang hideung. 3 daun kali kriya dina waktu tang cara mitra anu tangtuna we anu geus nepi kana leungeunna ieu budak leutik mah eta daun kali kriya anu sagede duit 100 perak teh tang cara mitra nu baruleun. Jadikeun alat tang cara mitra pikeun senjata we tang cara keur budak leutik ieu mah. Pesat. Daun kali kriya 3 daun kali kriya dina waktuna anu geus dieusi ku tanaga jero dina waktu tang cara mitra. Lir ibarat peluru anu nyeruk kana pelebah tang cara mitra nyaetana rungkun anu aya kurang leuwih 100 meter ti tempat eta kasebutna mitra. Cukup jauh mitra 100 meter. 100 meter mah ti dieu ka ditu tuh mitra. Tuh ti dieu ka ditu ka jalan tuh. 100 meter kan. Aya ti dieu ka jalan ka ditu. Tuh ka ditu tuh. Wah, tuh tah kadinya 100 meter kadinya mitra-mitranya. Tuh. Benar-benar dina waktu tang teu mitra anu ngabelesat. Kadenge tang teu mitra dina waktu ting gorowokna jalma-jalma anu tiluan dina waktu tang teu untung we kurkeuna na tang teu we. Da siga anu tang teu geus meunang nyeringkeun atuh. Lain kana tongong, lain kana sirah, lain kana bitis, lain kana pingping, tapi kabeh tang teu kebeunangan teh nyaeta kucung curungan dina waktu tang mitra. Anu kompak jalma anu tiluan dina waktu keur ngadar pongah teh nyabak kana pelbacung curungan bari ngagoak mitra. Sabab daun kali kriya anu nancep dina waktu tang teu mitra. Untung we. Baskara dina waktu ngagunakeun daun kali kriya teh lain make tanaga anu penuh mitra. Lamun make tanaga satengahna we tang teu mitra. Anu bakal tang teu nembus eta tang teu mitra cung curungan ka hareupna meureunna. Nu matak tang teu we loba tang teu bangsa Jepang tadi anu tang teu nyaetana anu perlaya mitra. Sabab ngagunakeunana memang setengah bagian tanaga jero tang teu dina waktuina. Sedengkeun ieu mah tang teu gur sakadar ngabocelan we hungkul mere perhatian ka jalma anu tang teu dina waktuina sabagai mata-mata anu ngintip ka dirina tang teu mitra. Eta jalma tang teu kadenge tingkararo mitra. Anu kompak dina waktu sakabehanana nyabakan pelbacung curunganana mitra. Anu nancap kur sakadar tang teu mitra dina waktuina daun kali kriya piranan. Barang dicarabut kuno tiluan tang teu dina waktuina dianggap tang teu tumak atawa naon teh. Tetela daun kali kriya mitra. Anu tiluan si diteuteub Kang. Tetela daun kali kriya geuning Kang. Boge jadah nagarana aduh daun kali kriya tetela. Aduh Kang kumaha tuh ya. Daun kali kriya. Para mitra kaum dangu sadayana. Sararea tang teu ngacungkeun daun kali kriya nu saterusna nu saolah saurang datang teu ngajak lumpat ya teh minta. Ayo urang lumpat aduh bebeja ya. Aduh nyeri Kang aduh cung curungan Kang aduh. Nu tiluan tang teu mitra anu ting koloprak kana teh labuh mitra lantaran nyeri teh ya nyaksak mitra. Pelebah cung curungan sarua we tang teu ada wang atuh tang teu mitra. Sagede duit 100 atuh nancep dina we tang teu mitra. Ngan untung we nancep teh teu jero ongkoh. Lantaran make tanaga na dina waktu tang teu mitra lain tanaga anu sapenuhna kasebutna. Kur tanaga atuh teu saparapat acan tanaga tang teu dikaluarkeun nyaeta ku si budak hideung supaya tang teu jalma eta bisa kabur tur bebeja tang teu kitu pamikiran tang teu budak hideung mah nu matak tang teu teu sapenuhna kitu kasebutkeunana. Sedengkeun si hideung dina waktu tang teu seuri babaraha katakan. Acek wing oge. Pasti na aya anu keur nyompot eta teh. Jang, kumaha ujang bisa terang? Nya bisa, Mang. Nya bisa nyawe atuh model kawas kitu mah. Eta teh jelema teh keur ngintip ngadengikeun urang, Mang. Kira-kira balad saha eta teh? Mata-mata saha nya kira-kira? Mang, Pakuwu moal kitu nya eta teh kelompokna ki dama tanah teh ki Barko. Sararea tang teu mitra si diteuteub. Bener jiga nama. Tapi naon maksudna ki Barko anak buahna make ngintip sagala rupa ka urang. Nya jelas aya maksudna tuh reunan nya Pakuwu.
sabab dinten teh Ki Barko jeung sabalat-balat terutama tang ternyata Ki Samha yakin akran lamun manehna mangrupakeun nyatana gandekna para Jepang bro. Manehna dahar sawabena datang ti Jepang kamewahan nganaon segala rupa tang ternyata ti Jepang. Nu penting manehna tang terawi nyatana daek mere informasi ngeunaan tang ternyata bangsa urang ayeuna. Manehna mah jadi pengkhianat bos, matak tang terawe segala rupana aman. Beunghar urang ajar satungtung aya jelema eta di dieu hartina urang moal tenang beureunan nya kitu teh ya bos sabab naon rupa tang teu dilakukeun ku urang tatanen nanaon teh sok ayeuna urang tang teu di dieu dah di kampung urang tang teu lamun aya nu tatanen nyari kota urang we kasebutkeunana lamun aya nu tang teu boga penghasilan yakin akranan atuh da seolah-olah tang teu we nyaho tur dikanyahokeun atuh dibawa ka markas maranehanana sedengkeun jalma nu geus hasil mah tang teu nyata nu panen kutiba ngegiat huntu we teu ngadahar naon-naon pang manenkeun we hungkul melakna urang tanina urang segala rupa urang anu ngalana urang giliran ngasaan tang teu manehna sedengkeun anu tang teu we anu tatanena mah borora we urang ajar. Yang ieu teh tang teu we bapa teh bener-bener anu masih kena boga PR anu kacida pisan kuat nah jang di dieu teh aya hiji jalma anu ngaran Barko. Bako mang. Barko Naon teh mole mang atawa bako naon? Barko jang. Oh. Dicaian teh mang henteu. Barko ngaran jelema lain teko jang. Oh, ayeuna hanya ngaranna Barko nya mangnya. Udah memang kitu ngaranna geus meunang ngabubur beureum beuber bodas panan. Eta nu ngaran Barko teh mangrupakeun anak buahna nyaetana Juragan Samha. Saha teh mang Juragan Samha teh? Ari Juragan Samha nya warga di dieu tuh imahna beula ditu imah pang gede-gedena pang mewah-mewahna imah 2 lantai. Pokona Juragan Samha mah tang teu we jalma nu cegut juga lah. Tokona toko bahan manehna. Pangsaning bahan-bahan baju-baju tang teu aya di toko manehna. Nu matak anehna lain naon jang. Juragan Samha mah aman ti pihak Belanda, ti pihak teh ti pihak Jepang teh. Aman. Nya. Pan ari urang mah sakalian urang tang teu keur badami rek ngalakukeun naon nyaho-nyaho kanan ujang nyaksian sorangan lamun mamang tang teu ujug-ujug didatangan ku bangsa belah Jepang panyaho ti mana kapanan. Oh, jadi meureun dibejakeun teh buah meureun ku anak buah kawas tadi teh. Bener jang, teu salah. Jadi anak buahna Barko teh tugasna pikeun ngawaskeun warga-warga di dieu. Ari tadina mah tang teu we. Eta anak buahna si Barko teh sabenerna anu memang pagulipak jeung urang, pagulindangan. Maksudna teh kumaha mang? Maksudna anu akur jeung urang. Teu nyaho akurna eta teh kur sakadar mata-mata hayang ngadenge naon anu ku urang tang teu nyatana dilakukeun. Ta eta jang. Oh, kitu mang. Nya. Jadi kumaha tuh ayeuna? Ari ayeuna mah geus jelas jang. Urang salaku tang teu nyatana rahayat bangsa Indonesia. Anu jelas nakranan kudu memperjuangkeun supaya urang tang teu tembus kana kamardekaan ya. Anu aman bebas tina penjajahan bangsa deungeun. Da geus jelas geuningan loba jalma-jalma dina waktu ayeuna anu dibawa leungit ilang tanpa karana ti keluargana boh lalaki boh awewe. Teu kolot teu budak ceuk paribasana.
Ngan lamun awewe mah jelas we. Anu dibawa teh barudak ngora hungkul ti umur 40 tahun kahanap atawa ti 50 tahun kahanap nu katingali rada mencrang mah dibawa we Jang. Nu kapanggih mah Rek dipake naon teh Mang? Para belauk lain. oh lain atuh Jang. Pake muaskeun nafsu manehna we. Dengar di si Mang mah. Ngomong teh. Inti nama ayeuna urang kudu bisa tur mampu ngelehkeun ieu jalma anu ngaranna tana Samha jeung anak buahna anu ngaranna tana Kibarko. Dari kon di dieu mah kuncina teh eta. Tawalna mah tantara we mamang ge teu percaya ngan kurantaran loba laporan. Beuki dieu beuki garang nakeranan. Anak-anak buahna nyaeta Kibarko teh beuki wani terang-terangan cek paribasana boh ngagusur nyaeta awewe nu aya di kampung ieu geus teu sieun deui ku saha sabab manehna ngarasa lamun di kampung ieu eueuh tandingna Jang. Oh, gitu Mang. Kahar ti henteu omongan mamang. Atuh kahar ti omongan mamang mah. Ari kitu mah atuh. Urang teh angan si Barko. Teu kedah dipilarian Jang. Sabab manehna mah tangtara we tara ka mana-mana jeung apal imahna, apal tempatna maksudna teh lain imahna tempatna lantaran tempatna mah nyatana di dinya. Di tempatna Juragan Samha gitu. Oh, ini mah balik we heulang ke urang pikirkeun mah soalna uing teh tara laparna keranan ieu beuteung uing teh Mang euy. Nya mending kitu wae euna mah. Hayu we urang marulang we euna mah. Sararea tang cara mitra anu bring we tang cara marulang. Anu ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut tang cara di sisi Balungan memang teu pati jauh lah kasebutkeunana. Dina waktu kurang leuwih sababaraha menit oge geus nepi tang ternyata ka perkampungan tapi ka daerah desa kasebutkeun mitra. Nya etana ka desa tempat pangcicingan manehna. Kampung manehna kasebutkeun mitra. Sedangkan di tempat natang tena Juragan Samha. Juragan Samha dina waktu datang tena nu keur diuk we genah tumanina. Haita Juragan Samha kasebutkeunana mitra. Anu keur udud make tang ternyata padud cangklong tang mitra make cangklong teh ya. Peladug tang mitra. Awakna tang we anu badag kasebutkeunana mitra rapi. Pokona mah genah tumanina duit tang nu meuh toko nanu laku kasebutkeun mitra. Anu taraya gangguan ti bangsa bala atau ti bangsa musuhna. Ti bangsa tang ternyata ti bangsa Jepang. Juragan Samha dina waktu datang cara ngagorowok nyata ka anak buahna. Mana ka dieu hei ka dieu. Mohon Juragan. Teang si Barko. Antuk natang cara mitra. Si Barko dina waktu datang cara mitra. Anu keur aya tang ternyata di kamarna kasebutkeun mitra lain kamarna ruangan we kasebutna ruangan khusus paragi maranehanana tang terasa kabehana pesta jeung lain sajabana. Ki Barko dina waktu datang cara mitra. Anu kalakuanana bener-bener anu nireca. Di kamarna tang teu mitra siga ucing atuh da. Ki Barkona hiji, awewena aya 4 aya 3 teh. Siga ucing we kumaha. Anak buahna dina waktu tang anu ngetrokan panto. Tok. Ja, cek Ki Barko soalna ngageremi mitra. Abi bos. Abi saha bacat. Abi Dodo. Daon. Punten pisan Juragan. Dipi warang ku obos. Ku Juragan bogoge dipi orang ka ditu. Nepangan. Ayeuna. Semohon.
Hari tak kibar kotang tara mitra anu mugakeun panto. Di jero teng gulinang we dina tentang tara mitra. Wanoja anu nya kitu teh we meureunna heueuh. Nu balalangor teh mitra. Sedangkan kibar ko getang tara dina waktu make pakaian. Terloba omong geleos setang tara kibar ko dina waktuna. Kakarage kibar ko tang tara ngalenggakeun suku. Bos, kibar ko tang tara mitra dina waktuna. Anu neuteub kanu datang kanu tiluan tetela anu aringkad-ingkadan bari jeung getih matang tara dina waktu ngucur wae. Kibar ko nu kerung dina waktu mitra. Naon sia? Kunaon eta? Aduh bos, punten bos. Ya jungcurungan bos. Jungcurungan. Oh, jungcurungan lagi apa? Kunaon eta jungcurungan? Duka kunaon bos. Kan seperti saya nun nemak bos. Kan tapi da aneh teh make daun kalikria bos. Mana? Iya bos. Kibar ko nu neuteub seukeut kana daun kalikria nu diacungkeun ku anak buahna dina waktu anu pinuh ku getih. Sajongjongan kibar ko nu kerung dina waktu ayeuna. Manehna apa salaku nyaetana? Jawara. Anu ngarti tur paham tang tanu nyaetana kana ilmu panemu campe pamake. Kibar ko nu neuteub seukeut dina waktu tang tara mitra. Sa nu geus ngalaku ngawas dieu. Teu terang bos. Tapi abi teh tadi teh ngintip bos. Nyaetana ngintip nyaetana Pamulyawan, Pakuwu Mulyawan tadi teh anu ngabring, nyaetana pike miceran nyaetana bangke bos, bangke naon sia teh? Bangke ucing, bangke domba, bangke para samurai Jepang bos, samurai Jepang. Kibar ko tang tara dina waktu tang tara mitra nu neuteub seukeut kiceup-kiceup, hatena ngarasa bingung ngarasa heran karanan, kunaon aya bangke bangsa ning Jepang. Ke. Nu bener sia teh dieu teh. Teu dieu teh sing bener. Mohon bos, abi nyaksenin sadayana teh 17 urang anu dialung-alungkeun ka solokan bos, maksudna teh nya ka walungan bos anu ageng. Anu kebeneran walungan eta teh anu nuju umpal-umpalan Caina. Diaralungkeun ka dinya bos. Sa nu geus tang teu nya teh maehan eta jalma. Pasukan samurai lain pasukan biasa. Tapi saha nu geus ngalakukeun kaos kitu? ABG terang bos datang nyakseni dina masalah eta nama ngan anu jelas di antara tang teu nyetana tua kampung teh aya budak hideung hiji bos anu katinggalin eta budak hideung teh nyatana anu dihargaan ku sarareat sapertos anu dihormat-hormat. Budak hideung sade kumaha? Budak hideung nyala budak hideung namina alit keneh bos paling oge lah umur 6 tahun atau 7 tahun eta budak hideung teh hideung katang pisan bos leuwih-leuwih tang teu bujur kater. Nu bener sia teh di mana teh aya manusia nu tang teu we anu katang kelas kitu. Mohon bos mohon laras pisan bos cek nu lainna oge tang teu di hotelna eta memang bener-bener hideung pisan bos. Kurang ajar na keranan. Tapi mah mungkin budak leutik bisa maehan kawas kitu meureunan. Nya duka si bos kan peda neme teh katingali manehna gerakan anu kacida bisa cepetna sehingga bujur abi tang teu curungan abi sadayana tiluan teh anu tang teu tatu bos dina waktu ayeuna mohon. Tuh tingali bos. Tuh hayang ningali kana curungan sia deui. Da bilih we kitu ku abi bari dipeledengkeun kitu curungan anak. Bangsat sia. Ke. Aing curiga di kampung eta memang aya jawara anu hebat. Aing teu percaya lamun budak leutik. Sanajan sahebat-hebat tang budak leutik. Komo bari jeung umur tak masih kena 7 tahun mah. Lamun hideungna mah nya duka kan aya hideung-hideung tingkatan kitu mah tah. Piraku teuing deui. Mohon bos, da bieu kitu terang sih ai masalah teh. Ari abi mah yakin pisan bos. Katingali pisan anjeunna tang teh budak hideung tang teh anu nyatana anu ngalungkeun nyatana daun kalikria bos. Anu ting balas eta daun kalikria teh manawi tentang teh bade baledog anjing efek tentang teh bade baledog abi bos. Anu teu merapna tang teh bujur abi dina jeung curungan sadayana anu memang tatu bos. Jaga eta lalaki tang teh mitra anu katingali begung panonna we bolotot tina teu culak cileuk hunturna we ngongor mitra.
Araheun. Cekang primade si Om araheun. Kitu pisan mitra-mitra. Para mitra kaum dangu sadayana. Sedangkeun tangtuna Ki Barko nu inget dina waktu datang teh mitra-mitra. Karena parentahnya tanah bosna pikeun ngahadap manehna tang teh nyata ka juragan Samba. Aing datang teh aku datang ka juragan Samba euy. Sabab juragan Samba disikeun tang teh anu marentahkeun aing ka. Nyamperkeun aing teh naon? Bos. Duh, tapi abi dua kumaha bos ayeuna? Duh, juragan abi bos. Lah, engke dewe. Engke dewe masalah eta mah. Hai tak gidig tang tera Ki Barko di dokter tang tera gidig. Anak buahna tang tera rasup tang tera mita-mita di dokter terus ngagaloler. Anu nyangigir ngagaloler sabab cungcurungan pisan tang tera bisa diuk di dokter mita-mita sababaraha poe pemerintah kudu cager heula. Nya gitu peti jero kasebutkeun tetep we luka ngaranna tang tera mitra matak seueur jeung nyerina karanan. Kitu nu kajadian tang tera dina waktu ayeuna mita-mitra. Punten bos, aya naon? Barko. Aing aja datang ke si Laing dina waktu ayeuna. Nita si Laing teh datang ke aing. Lamun di kampung aing ngadenge kabar. Aya hiji budak hideung anu memang boga kemampuan anu luar biasa. Budak hideung? Si Barko tang cara kerung di dokterna. Benar. Eta budak hideung teh bener-bener hideung jeung ketengna karana anu ngabahayakeun tang cara kana kadudukan urang di waktu ayeuna. Dewek hayang eta budak hideung. Paralaya. Ke bos. Budak hideung. Neme oge kajantenan tang tosna bos nya eta anak buah abdi sadayana tiluan. Anu kenging tang tadinya ku budak hideung. Maksudna teh anu ningali budak hideung. Bala rencangan abi anak buah abi tang tadi waktu saya tang anu luka bos. Luka. Laras pisan bos. Luka hati duka diri we pokona mah. Paloba curungan anak tang tadi nyatana. Ceuk pengakuan manehna nyatana. Curungan teh kebeunangan nyata ku daun kali kriya bos. Curungan anak kebenangan ku daun kali kriya dikumahakeun. Biasana jalma-jalma jawara tingkat tinggi bos. Anu tiasa ngalakukeun hal-hal seperti itu bos. Eta daun sekatang ka atanapi daun kali kriya. Tiasa dijantankeun alat keur jalma-jalma nu gagah sakti bos. Nu gagah sakti. Neme teh tangtosna di tempatna nyaeta lurah. Di tempatna tangtosna nyaeta kubu. 17 pasukan samurai anu tangtosna anu tos perlaya bos. 17. Laras bos. Samalih pasukan samurai anu parantos dibuang nyaeta dipalidkeun bos. Henteu dikuburkeun. Saha nu geus ngalakukeun kawas kitu. Anu tos ngalakukeun tayalian nyaeta tacan terang bos. Tacan terang. Atawa memang budak hideung. Sabab nurutkeun impo. Nurutkeun beja nu katarima tang cara wendara ulah. Eta budak hideung oge anu geus maehan. Sababaraha urang tang cara tentara. Jeung anu geus naranjangan tang cara tentara. Naranjangan bos. Benar. Ngagunakeun samurai. Duka kumacarana. Eta bala tentara bisa tang cara we. Anu bisa ditaranjang. Disabat-sabatan ku samurai bos. Eta Barko. Si Laing kudu hati-hati jeung waspada. Teangan jalma tang terawe. Anu neangan anu tang teri jatara nu ngaran budak hideung teh. Ulah yakin.
lamun eta si budak hideung anu geus ngagalaksa kana sagala rupana. Sanggeus puguh kitu matang cara mete mitra. Si Barko ngadenge kitu ngahulang miraga menang dina waktu manehna anu teu ngarti. Tapi bos, budak hideung teh sanes dewasa ukur sakadar umur 7 tahun bos. Memang umur 7 tahun. Dewek nyaho lamun budak hideung eta tang cara umur 7 tahun cek beja anu katarima ku dewek. Anu jelasna kerana sanajan umur tang cara 7 tahun eta budak hideung boga kemampuan anu lumayan anu hebat nekeranan. Anu leuwih-leuwih kemampuan tang cara tibatan jalma-jalma anu biasa. Anu ngagem ilmu panemu campe pamake ieu berita langsung tang tadinya ti pasukan. Ti pasukan Jepang. Anu disebar luaskeun samalarahaya tang cara geus pada apal ayeuna lamun aya budak hideung anu ngabahayakeun. Tur diwajibkeun pikeun nyaeta budak hideung teh nyaeta pikeun ditewak. Pikeun ditangkap kumaha carana. Sing sah bisa ieu teh geus dijadikeun sayembara tina kajadian anu kamari. Sing sah anu bisa newak mata budak hideung hadiahna tang cara we bakal dibere duit anu kacirbiseun gedena. Jadikeun sayembara bos. Benar dijadikan sayembara. Kibar kok dina waktu ini tang cara mitra. Anu neuteub seukeut tang cara mitra kajauhna. Manehna ge katarik ku hadiah anu tang cara gede na keranan. Tapi perkarana ieu budak hideung anu tang cara geus nyelehkeun nyaeta 17 pasukan samurai. Jelas. Manehna teu bisa nganggap rendah, teu bisa nganggap enteng tang ternyata ka budak hideung dina waktu ieu. Budak hideung dina waktu ieu tang cerwe jadi pikiran keur manehanana. Budak hideung anu bener-bener dina waktu ieu tang mitra. Anu jelas nakeranan. Dirina oge sabenerna penasaran nakeranan. Hayang apal kawas kumaha tur kemampuan tentang budak hideung teh. Yakin akeranan eta budak hideung teh boga kemampuan anu luhung nakeranan. Barko. Ulah percaya ka si laing dina waktu ayeuna. Pikeun newak eta budak hideung. Perkawis eta. Wios we, abdi tang tasanu baris newak budak hideung mah bos. Cek kibar kok dina waktu tang mitra. Babari ngabusungkeun dadana dina waktu ieu. Kibar kok dina waktu ieu tang mitra anu boga pikiran anu boga hate. Jeung tang nyatana anu ngarasa lamun dirina tang anu luhung ku ilmu jembar ku panalar. Gagah sakti mandraguna tanpa tanding kasebutkeunana. Manehna percaya diri dina waktu ieu lamun bakal sanggup newak budak hideung tur bakal narima hadiah nyaeta ti Belanda atarapi nyaeta ti Jepang. Para mitra kaum dangu sadayana. Budak hideung dina waktu ieu jadi kacapangan sararea. Terutama anu disebar luaskeun ku pasukan Jepang. Pasukan Jepang oge tang dina waktu ayeuna jenderalna anu tang teu geus narima naon rupa tang ternyata laporan lamun ayana budak hideung dina waktu ayeuna anu geus ngancurkeun pasukan manehna. Sebagian pasukan tang ternyata samurai oge tang anu perlaya. Di tempatna markasna para Jepang dina waktu ayeuna tang mitra terutama nyaetana di tempatna Takashimura mitra. Panglima Takashimura dina waktu tang mitra mangrupakeun jenderal. Anu mere arahan ka sakabehanana pikeun nangkap jalma anu ngaranna budak leutik si budak hideung. Anu ngaran aslina mah manehna can dikanyahokeun saha ngaran aslina tang nya Baskara teh. Jadi komando. Eta jalma nu ngaran budak hideung teh memang kudu diwetawak. Kudu dimusnahkeun. Sebelum dimusnahkeun eta budak hideung. Geus jelas tanda karan. Bakal marajalela.
bakal nyusahakeun ka bangsa Jepang. Sebarkeun sakabehanana tang terawe. Ieu merupakan sayembara sasaha para jawara tang terawe nu aya di tanah Pasundan. Anu aya di tanah Sunda. Jelas. Sehingga saya bisa nu newak. Bakal dibedia anu kacur bisa gereda. Sararea tang terawe mitra. Anu siap pikeun ngalakukeun nyieun selebaran. Anu siap ditempel di mana wae tang terawe mitra. Sanajan eueuh gambarna budak hideung tang terawe mitra tapi diposisikeun tang terawe gambarna jelema di hideungan we tang terawe mitra. Nu kateng hideung tang terawe gelap na karanan. Sedengkeun tang terawe mitra budak hideung mah ayeuna tang terawe geus aya di imah. Anu teu nyaho lamun manehna tang terawe dina waktuna disayembarakeun. Sapoe, 2 poe, 3 poe budak hideung tang teu mitra aya di imana nyaeta tua kampung kasebutkeunana di dinya. Budak hideung anu teu meunang init ka mana-mana sementara wasatara waktu mah lantaran keamanan tang teu nyaeta anu maradih we tang teu mitra jalma-jalma di dinya teh boh rahayat biasana atawa tang teu pamong-pamongna kasebutkeunana supaya tang teu nyaeta budak hideung anu dina bangsa ayeuna ulah init mitra. Anu kabeneran oge tang teu budak hideung tang teu nyaeta anu ngarasa panasaran karana ka jalma anu ngaran Barko sebenarnya. Ngan nepi ka ayeuna ge tang teu budak hideung teu ngalakukeun naon kasebutkeunana. Iwalti tang teu nyaeta ngobrol-ngobrol dahar jeung lain sajabana we tang teu mitra. Dahar saaya-aya kasebutkeunana dari zaman harita mah tang teu sanajan pejabat atawa kunaon ge aya nu teu milu ka Belanda atar nyaeta kapil nu teu milu ka penjajah mah tetep susah mitra. Sesep susah. Dahar saayana kasebutkeunana. Bersyukur alhamdulillah manehna tang teu meunang boga dahareun atanapi nyaeta bisa dahar oge. Manehna geus bersyukur sanajan dahar saayana. Dahar kadang-kadang oyek. Kadang-kadang aya sangu tang teu nyaeta anu direumeui jeung segala rupa tang teu mitra. Bener-bener dina waktu ayeuna. Kaayaan anu darurat di mana-mana tang teu mitra. Ti kaler ka kidul, ti kidul ka kulon tang mitra. Anu bener-bener darurat dahar saayana bahkan aya nu susah pisan teu beunang dahar mitra. Kitulah dina mangsa-mangsa harita. Para mitra kaum dangu sadayana cagah urang tunah dari ka dieu insyaallah dina dinten enjing urang diteraskeun di mitra nya mohon hapunten anu kasuhun mitra nya mohon dina ngadongengna Alkok sok sering banyak mitra nya mohon atau kituna kalian ditutup wae tapi keladaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios mitra.